Siap mah gawe cek gitu kepot perubahan siap mah gawe jadi kuli buruh pabrik kira harap jadi bengkarna sia kepot. Aduh, sia goblok ngahina ka dewek. Nu penting mah halal buta arek naon wae pagawean dewek sanon urusan jeung sia. Sanajan dewek gawe kuli buruh pabrik kos sige halal aing mah tanggung jawab ka anak jeung pamajikan. Sia goblok buta sia ngahina ka si A emang sia gaweana naon? Aing mah pengacara. Pengacara naon sia? Pengangguran banyak acara. Goblok sia leuwih hese ti dewek sia arek iraha beungharna. Iraha we lah kumaha dewek. Goblok sia. Siap mah gawe cek gitu kepot perubahan siap mah gawe jadi kuli buruh pabrik.